Simpen puluning hati pun tehing masyakati matur nuwun geran pingkalina naon tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna mugia tiasa ngahapunten kana kalapatan pati dalam dina kasalahan sakirana jeung kapandang cukup ku diri kaula tapi ulah dume hampura benang dipenta der kasalahan dijieun-jieun imbalan najan maneh bari sifatna adi sifatna dulur sifatna baraya nyigeg kana hate aing minimal ditek-tek leungeun sabeula numadak di perkara kasalahan bisa dietang wajar ka 4 kali keheulaana malah rupina daya kaula kalangkungan eueuh acan ayeuna masih kene kartu kuning masih kene bisa ditoleransi layan aya pikeresan naon purwa ngegingsir lingi dongkap ka dieu geran memang aya pada mikeuneun ieu senopati kaharep maneh jadi kaharep nun Sri Paduka puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeussi nagri hamba sapangeussi nagara nampi dateng pangbagia salira kalayan nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk pupu dening ati kaula ditarima ki Senopati kawuwuh kakang pati nuhun kieu Desawiyos ngira ya kalayan hapun tena bilih kirang tata titi duduga sarang priyogana malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa di kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teh sapuk sareng mamanahan mugi luntur kobu jembar manah Gusti aya teh waktu kurang pada saling hampura jeung aing Bang Kumis Simbala belayan aya pikir saeun naon ieu teh kaleumpeur jisim abdi disaur sanes dina waktu diondang sanes dina mangsa diangkir linggih sanes dina wanci anu mustari ngadeg-deg nya kana konsep poho deui nya dak-dak pararoek mararepeg nya aya pangirim juga nya tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa ngegingsir lingi dongkap ka dieu mangga geura bejer beas ulah dinding kelir genang siloka bejer beas satara bas jisim abdi sayogi tanaga lan emutan ngiran bagja nu taya papadahan nuhun ki Pati nuhun ki Senopati nu kapandang satia satuhu ka diri kaula sorangan dibalan pakitu puguh kedahna ngira saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh geus bisa nyaosan kana pangangkir dibalan leres deui jabati eta dina waktu anu nyaose dina waktu rineh ku diri urang salarea da etang-etang ieu libur bari jeung eueuh pagawean kaula teh hayang ngahajang ngondang maneh ka dieu sabab lamun dina wanci gawe kapetok ku aktivitas sewang-sewang sidik akang di kerajaan ayi di lapangan di mana leres pada kaiket ku gawe sewang-sewang tah ayeuna hayang ngobrol panjang lebar leres mun ceuk bahasa legeg nama curhat ya leres
curhat hayang ngobrol pati tiluan aing maneh jeung si lain. Lamun cek mamah dedeh mah curhat dong. Ye. Oke tuluikeun atuh sia teh. Ngeunaan diri pribadi. Laras. Anu sakieu lilana ngecek kebur melak tanur babakan melaksanakan tuk jadi negara anu laluasa kieu teh mes menang hese capek susah payah. Pait ketir lara. Laras. Timimiti kaula gubrak ka alam dunya sidik hirup nu geulis inung geus ngantun bapa teu aya. Lanceuk eueuh adi mati istuning sebatang kara. Panghina panyaci nu karanapan ku diri kaula keur mah sosoranganan pahatulalis katamah jelema sangsara. Nya teu dipandang ku jelema anu liar. Weureu ku bulian, seubeuh ku panghina. Tapi ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lamun dipikiran tur tak ditengetan dina mangsa baheula memang perih, tapi ayeuna buahna geus amis. Sabab tina kaperih eta jadi peurah, kaperih eta jadi dorongan pikeun aing maju sangkan aing jadi jelema anu loba harta, loba libuk harta jeung loba libuk loba pakaya di mana di mendi. Ya. Laras. Timimiti tatapa puasa menta kadugalan. Laras. Malahan tatapa di guha mah di leuweung di laut teu saeutik puluh-puluh tahun di kebon ganas. Ya. Nyepi diri ngisat awak nu dipentak kadugalan jeung kasaktian anu larap tumerap ka diri kaula. Dikeresakeun kaula hasil, dikeresakeun kaula jeneng. Katamah ieu kadugalan kasaktian teh dipake aji mumpung nyaeta pikeun naklukeun raja-raja di satatar madya desa. Sabab geuning kuara ku nyokot upeti-upeti nagara anu jadi anak jajahan urang, loba anu tunduk taat ka diri kaula dipikasegan kabeh para ratu mika yuyun para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika deudeu mapang beungharna. Ya. Keur mah beunghar katambah kasaktian aing teh can sudah lawan. Pilih tanding. Ya, percanten salira mah. Sakitu jugalana. Nya. Jugala teh naon segala nyampak. Oh. Jami nyondong teh. Tah. Karasa ku diri kaula pon nya kitu kumaneh. Horeng geuning euy, dunya mah bakalna harta. Teu boga harta urang dihina. Nya timbala. Kadua. Ingat kana saur empu kecapu jangga. Gunung tanpa tutugan tak sagara tanpa ketepi. Sudagar teu waragunya unggah poe neangan usaha nu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena. Pandita teu wareg ilmu unggah poe mukaan kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna. Kitu mungguh kaula oge. Cita-cita timimiti hayang jadi raja geus kahontal. Geus jadi raja aya cita-cita anyar hayang ngajajah ayeuna kahontal. Ya, tah geus kahontal kieu kaula boga cita-cita anyar nyaeta hayang hanyat ka sawarga, hayang nakluk yang petipati jagatna tak Batara Guru. Waduh. Kutan teh kitu cita-cita teh. Heueuh. Hayang jadi raja Triloka, Dupitri, Trilu, Loka, Alam.
alam syawarga, alam kajinan jeung alam salaya anu masih kene di kawasa ku Batara Guru tah kaula teh cita-cita teh hayang eta ngan saacan kaitu ka syawarga manikloka aing kudu beres roes ngajajah negara-negara di alam dunia. Kumaha cek maneh ka mana gimana di Ratu Gaga aya di Menak saya bisa cita-cita teh nya ulah eleh ku Sitorik 2 bulan geus haji nya salira manajan haji teu acan tapi beunghar geus tah kaula minta data ti data wae nagara mana wae anu geus tunduk taluk ka diri kaula mangga upami ngeunaan LPG laporan pertanggungjawab aya na teh di Ki Adi Ki Senopati. Oh aya di Senopati timbala Senopati bulan cing buka lambaran LPG na raja mana anu taluk ka negara kaula sok arepnya asa we di dieu kaharep biasa jadi kaharep saya mah karep marak wong Wiswanoh den mira ngalih sapisan udah capek wong Wiswanoh den mira ngalih sapisan deni era ngalih sapisan mangga jisim abdi bade ngabejir beasna anu janten laporan kangge diri sela cik sok ulah aya nu kaliwat ulah aya dibuni-buni kabeh kudu kasaksi jeung kadenge ku diri kaula sae mangga nanging widi abdi bade muka HP teh HP gini barang elektronik handphone telepon genggam gitu teh nuhun bulan cing mana punten Gusti oh sudah apa kot tadi beungkeut ku karet itu munang ngababetkeun pamajikan ieu teh nya naon teh merekna ieu heeh Samsung sanes, iPhone sanes, naon Toyota mah mobil goblok atuh teh. Dari teh meser modiahna teh eta. Nya begitu mah teuing langka. Cing, sok pedar ku maneh. Sae Gusti. Urang buka puji sim abdinya. Oh sok. Passwordna dibuka heula. 7756 hiji 487 genep 877 tilu 2 hiji genep 7 genep 7 pisan abi mah resep bintang 7 tadinya urang buka heula ieu seueur teuing rada ngaloding folderna hapus heula galeri hapus WhatsApp hapus mainan hapus ludo ya hapus aduh ya micet can kahapus TikTok cek kodam eueuh hapuskeun IG hapus heula Bigo jungkul teh aya keneh Bigo itu make jeung aya oyo segala itunya selot hapus heula tak ieu daftar file ieu sok dina salawe nagara nyaeta nu aya di Marcapada dina salawe nagara teh nyaeta 420 dilu nagara anu parantos kajajah ku diri salira geus kajajah parantos kajajah ku diri salira di antarana nyaeta nagara Mandaraka Rajana saha Prabu Salya ngirim naon eta ieu mah ngirim nyaeta sabangsaning emas
sakilo berlian teras perunggu kena 2 toronton timah sarang sejabina geus katarima parantos katampi deui lajeng deui ti nagara Mandura Harja saharajana kakasina teh Prabu Baladewa ngirim naon eta hari ieu mah ngirimkeun nyaeta sabangsa ning jajamuan nyaeta ramuan-ramuan herbal di antarana jambe ngora leunca korma muda nok itik madu Borneo kuda laut sarang sapuratina anu aya patula patalina sareng perjamuan lebet kana 3 kontainer geus katarima parantos katampi halus deui lajeng deui ti nagara Wirata sarajana kakasina teh Prabu Suapati ngirim naon eta ai ieu mah anu kasaor teh nyaeta satwa-satwa margi jadinya mah kasaor teh kebon binatangna ngirim naon wae sabangsa ning satwa kebon binatang di antarana anaconda anak me 2 itik hias hayam kastawa lajeng di gajah 2 mau 4 lajeng deui jerapah kuya batok monyet sareng aya kalong 2 siki jigana ieu kacanaki mah katarima parantos katampi deui lajeng ti nagara Buni Hayu saharajana Prabu Endang Suhdi ngirim naon ieu mah ngirim teh ganas ngora ganas madu cau kadu cau muli jeung kurupu sabaraha 2 blek namun saeutik nu mawi nembe panen rupina nya sareng ti para donatur Bapak Iwan RPM Ibu Yuyun RPM Areja RPM nyaeta ngirimkeun sabangsa ning pikeun aspal jalan da eta mah kontraktor batu split itu ieu eta teh anak jajahan cenah si mah anu bager jalmina teh simpatisan eta mah kangge ngabangun jumlah 23 negara teh parantos barasihan mung ti nagara asli nama dacan sumping nah telat apan biasa nama panggeulana nu mawi rupina mah kapegat di Kastelo wah sia biasa nama panggiatna mawi ieu oge tah di antawisna eta teh tina 25 negara teh dacan kajajah teh 2 negara Gusti di antarana kahiji negara Amarta kadua negara Dwarawati ai rajana Dwarawati teh Batara Krasna ari Amarta ai Amarta mah nyata Pandawa teh naon Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa jelema 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa muhun eureun ya tawa henteu ieu leres lamun jelema 5 awewe hungkul Pandawi lamun lalaki 4 awewe Pandawa kaselapan karaknya aing muhun mah teh oge kitu da jiga Sinen 4 alok hiji eta Panakol kaselapan nya tawa lain Pandawa pangpengkeun gitu nanti kitu nyangakeun Gusti bobot sapanon carang sapakan abut enteng edis layar panjenengan jadi negara Amarta can kajajah da acan Dwarawati acan da acan sababna
Kang, Sumarita tuh. Beres, parantos. Aduh. Sekian, terima kasih. Mangga nyalakan, sepertinya Kak Gusti Kakang Pati. Rada gempeur ada penunungan mah ngomongnya. Nya, ngadak-ngadak balelon. Mending asa sarua jeung Kakang Bogo kitu hari ledahna teh. Make jeung teu bisa beunang, Mendingakeun pula. Di negara Amarta sareng negara Dwarawati teh memang persatuan jeung kesatuan di negara ti kawit pamimpin miwah rakyat teh pados kagigi jeung hiji. Boga budaya apik. Nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti. Lugan mapai wahangan. Turta dina tiap-tiap budaya nate dipararake ku eta nagara teh timbalan numawi hese pisan sabab ngawujud dina rupaha kagiatan oge teu boleh beres margi asasna gotong royong. Atuh itu menawi jangakeun kedah kumaha saena sagala rupa oge atuh make uteuh make wiwaha, make politik jeung sajabana. Dau. Hirup lamun urang teu bisa ngajajah ngaliwatan perang, matak naon jalan lemes. Jalan lemes kumaha? Jalan lemes teh nyaeta sulusup ka eta nagara, ka tiap-tiap eta nagara. Nyata pikeun mincangkeun pamimpin di jero nagara. Nu saksi atawa anu katempo ku maneh anu geus dilakonan ku deui kaulanya negara astina kumaha tingali negara astina menang nyitak aing para pamimpin teh kabeh jadi jelema burangan teh kumaha burangan teh sieunan sieun teu beunghar sieun teu gablek pamajikan geulis sieun teu gablek imah gedong tina loba kasieun eta bakal tega karena sarupa cara tungtungna naon tungtungna dipalire teh golonganana kulawargana barayana bediduna teh parteina rakyat mah pandi antepan ya eta hartina teh sina katalangsara paduli batur penting urang weureuh sebut di negara apan loba nyaeta cara jeung katangtuan pikeun ngajajah di antarana leungitkeun artefak budayana kaduana ortodokeun para karuhuna sina poho katemah wadina sina teu nyahueun sina pareumeun obor jeung aki-aki baheulana nalika geus kitu sulusupkeun budaya-budaya anu teu luyuk jeung manehna tapi mata kena ningali di negara astina budaya aing geus asup diantawisna tingali lalajo musik lalajo band panta Arab doh lamun teu bareng mabok teu abdol lamun teu bareng ngobat ya dina maranehna kitu tungtungna rahaya teu dipalire rahaya teh lir ibarat anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui naon kaituna rahaya teh neangan we karena pateteng hirupna teh pikeun usaha we jeung usaha mikirkeun pikeun manehna kudu kumaha nying hareupan masa depan sida pondok pikir init isuk-isuk balik sore nepi ka peuting sare ka imah isukna init deui sina eueuh waktu keur kulawarga sina eueuh waktu keur mikir ngeunaan nagara jeung bangsa udang gawe balik sare teh nya hirupna teh jadi hardolin dahar taun ulin taun teh eta apa segala dah gitu ngebentuk jadi negara atau rahaya individualistik anu teu malire kalian ya mangingis sakedik punten manawi kumaha ieu mah aya pembolongan sakedik ti kaula kamana utawi ka negara Amarta diintai ku kaula
ai negara Amarta teh tadi disaurkeun yen negara Amarta teh sabeungkeutan. Sabeungkeutan ti kawit adi jeung lanceukna nyata antawis para Pandawa. Terus kumaha upami kira-kirana Widian kaula pikeun nyulik raja negara Amarta anu ngaranna teh Yudhistira. Urang taroskeun raga katineungna naha manehna daek jadi anak jajahan urang atawa henteu. Mun teu jadi paehan, mun daek nyambereun hade ke urang. Kitu manawi. Tageuni. Eta utek alus maneh ini. Seuh, imam memenuhi. Biar alus kudu kitu. Hatina teh kudu wani ngobrol kitu keun mae dina salahna, dina benerna berkat kapake ku aing. Saya malah jadi kumaha sak diizinan baik perlu waragar sabaraha maneh. Wah cair dulu beres ya omat komisina we 2,5%. Nya uang denger mangga giringan sanggup perlu pasukan nya nyuhunkeun we sakompi mah pikeun baturkeun kalau di jalan gitu ya sabaraha waktu maneh pikeun ini pikeun maok Yudhistira nyuhunkeun waktu pikeun nyulikna 2 minggu. Wah tulilah teuing atuh teh jadi beuheung sesongeteun aing meureun mundahan teh mah kaburu lapar manten ai saya nama saminggu atuh saminggu ulilah keneh. Waduh mentang waduh lucinek genep dinten kila kene sadaya-daya giringan sapuluh salira kumaha saena geus kieu telatna 4 poe gancangna 3 poe. Waduh kitu kula kudu sanggup sia lamun maneh sanggup mawa Yudhistira raja negara Amarta turta disingarepkeun ka diri kaula maneh hayang naon di negara teu burung bakal dicumponan ku diri kaula. Tapi lamun leuwih ti 4 poe ngajan bari jeung samenit lilana wayana sia hulu maneh bakal jadi pepentul dina tihang bandera di negara. Waduh anjir power horeamna ngomong di teh kitu aing horeamna sumbang sisaran teh nya kumaha nya eta jadi kaputusan raja mah kumaha deui manawi sanggup nya waduk adi ratu gagah aya di mena wayana sia dimbala ke daerah kaula mios ti 4 poe ti ayeuna badit poe ayeuna dihitungna ayeuna jam 11 pati ayeuna jam 10 tereh lohor 4 poe ka hareup jam 10 ku nepi di ka dieu maksimalna jadi wayana gini ya kaguna make jeung geus kudu mah kieu aing teh nya da bubur geus disago nya kumbae we sanggup jadi bubur mah bari ngiringan wae ini anjeun sia sae mah pidoana ti salira jung lumaku beral lumapa kuniraangan dika Senopati abdi Gusti tuh tinggal kagunturan madu karagragan menyanputi kasumpingan tatamu agung lektor ti jajar sokalima astina bagea sasumpingna sepuh nampi ngel kana pangbageana nampi meuni asa jadi jelema jaro imbalan sama guru tinggal itu kuat ka di ajen eta pengaruh kolot nepi ka dieu nya imbalan tah kitu aya jelema daek tatapa puasa daek meurih matak sok tuluikeun ku hidup dawuh timbalan kaulan nampi kana kasayanana hapunten oge pun mang sesoranganan nyeta dongkapna
tempatan atuna teu sareng biasana jeung para Kurawa nu mawi keur sibuk ayeuna teh nya nuju Agustusan bade mayuran enjing upacara nya kalarasan jadi para panitia teh para Kurawa teh balap karung panitiana Citra Yuda lomba kelereng lomba joget di sejabana nya mangga kapatos sebagai penanggung jawab itu nya mawi aya rineh waktos dinten ayeuna nger nanging ulah janten rengating penggali ku dongkapna pun mang nyalira di dieu da kalarasan tengah perjalanan teh nyaeta penak sareng pun anak Arjuna anu ngahaja bade silaturahmi ke jejar sakalima ngan nyari kitu teh dibejakeun ku pun mang bade ka dieu atuh aya ngilu manehna teh mugi awe aya widi isna keun bae atuh atoh we nu aya ke diri kaula mah kutan teh ieu nuhun tara kurang malahan masuk aya emohna nya ngan karasan ngabantu tegana sungkul pun mang teh nya eta ge pamasihan Bapak Iwan RPM iya kerupuk da CF di perjalanan nya ada kalarasan mang ibu teh beuneunan teh resep mang beda nyetrok bonteng bari jeung kerupuk teh nya adu manisna repok teh nya teu sawios sepuh jadi ditampi angel ditampi pisan alah nuhun ulah janten rengating penggali ulah jadi rengating penggali mugi awe satadina we bisi saminggu ditu datang bakal diamuk ka itu geuning untung we yakin datangna pas pisan hitungan teh tadi namar beres upacara ka dieu teh nya kalarasan mah teh geus dapet jadi panitia nya kahiji kitu ngeri sakantenan ieu pun anak ieu katawis ku salira teh tadi nyaeta Arjuna ngaranna Pandawa katilu di negara Amarta ari pun anak teh da sidik hirup teh kitu seperti pun mang resep nyepi diri ngisat awak katapak berata komo bari jeung mun aya kahayang mah tuna make jeung mulang ka nagarana lamun can kapanggih kumaha elmuna ya haus ku ilmu lapar ku pangabisa komo bari jeung ngadangu yen aya hiji raja sakti guna puncul hingga papa yen salira pisan di negara katuru katutuh nguping mang yen bade miang ka dieu atuh asaja aya jalan komo montas mabok pangegorobong monyet naik di bade taraje dikersakeun ngiringnya pun anak minangka mangga wakil sepuna da sidik sepuna parantos ngantunkeun nya eta bade nepangkeun ka salira ngeunaan palai ku guru ilmu ka salira mamanawian ditampi nuhun teu sawios pirak we eta nampi mah nya daya murid-murid pangbageurna daya carekeun mimiti tangtungan nepi ka tabeat nya teu bau kelek jeung teu belegung mangga jadi eta teh palai ku guru ilmu dak ku guru ilmu nger cing atuh kahareup ka dieu jaro kaula nun karep langsung tepangan langsung sok ka kisi bertanyakan kumaha kari sumaritana timbalan kaula nun mangga punten ama sok jadi anjeun terek guru ilmu ka kaula nya anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Rama Guru kade Gusti ieu teh pimusuhun urang cicing sia mupadahan ka aing cekek we nu mawi kaula mamanawian
Salira luntur kalbu jembar manah nampi kaula janten murid salira. Hayang di aku muridnya. Timbalan kaula nu. Kayak gampang aja sih aku murid metawajuna ke gumang. Tere mulut apa orang teh. Nya. Hok tenana. Kaula nu tenana. Moal make jeung ngoretkeun ngeunaan paelmuan. Ngan syaratna kitu papangi-pangi ajang mun pangi ke si ujang. Timbala janten sok. Keun bae anjeun ku kaula bakal diguru dipere. Kasempetan jadi murid kaula jadi guruna. Da geuning jaro tah kadenge ku sileung timbalan kaula nu aduh. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan. Maha guru, wah kacau we. Tunungan kakak ngamuridkeun. Mun kau kakak popi sanu geus-geus oge geuning. Lain kaduana mulang tambah ka guru teh kitu we. Kakak ngiruhan kana suasana imah. Nya. Bisa ku kaula dijadikeun murid tapi syarat Arjuna. Syarat naon? Aya syarat nu dipentak ku dari kaula. Mangga upami aya nu karada kaduga ku dari kaula mah. Naon syaratna nger keur bayar SPP? Sanes. Uang bangunan. Sanes. Nyaeta kaula minta syaratna teh minta syarat tumbal. Tumbal. Bener. Naon hayam camani? Lain. Meh hideung. Sanes. Munding dongkol. Lain. Ari tumbalna teh nyaeta